Sekali deui SIM kuring HP Kang Dedi teh puputna ati urang Jawa Barat anu kiwari keur dipika cinta dipika sengsrem ku urang Jawa Barat nya. Memang reueus pisan urang Jawa Barat tah kade mi HP nya Kang Dedi geuing tah lamun kamari Kang Dedi aya kasalahan heug wae da Kang Dedi teh lain malaikat nya kitu tah digeuing wae Kang Dedi lamun nya nyaah maka Kang Dedi kitu tah ulah bogoh bobohongan ulah nyaah pupulasan nya. Memang sakirana lamun anjeunna mibanda kakaliruan nya dielingan bae kitu tah. Kawasan nu kamari teh ya Kang Dedi tah nyarioskeun gantian tina APBD kitu saur Kang Dedi teh. DPR teh ulah cicing wae atuh nya. So Kang Dedi teh tegor, "Heup Kang Dedi. Teu bisa ngagunakeun APBD nya tanpa badami heula jeung legislatif." Kitu atuh kuruna mah. Kang Dedi teh da memang eta mah kan duit rahayat nya. Lamun Kang Dedi ngalakukeun eta bisi jadi pagah jadi lasut ke Kang Dedi na atuh jadi kumaha meureun nya hawa tos ka Kang Dedi kitu mah.